Jang Kulang kudu ka mana atuh dewek cu nah kemana atuh apruk-aprukan we kieu ujang saha tuturkeuneun dina waktu ayeuna mirari dunungan neangan pidunungan teh hararese geuning cu nyakit anu bener-bener jadi dunungan beres kedah kaki teh hayang boga pamimpin anu bener-bener bisa nungtun karayatna nyaah kadula leutik sabab katinggal kaayaan marcapada bakal hancur di mana-mana pamimpinna teu adil nya cu alim ulama geus geuyeubeud nu beunghar geus kararumad nu miskin geus cara remet nya kitu cu nu matak iap kitu ka akang ilaing urang ngariung heula lanan di dieu ujang urang mikir-mikir urang mandiri urang usaha awas hae sauran bulan Bapak mah urang ngariung heula cenah ieu Tapi kenlah
Haji Budi muka Gusti abdi munjung daya deui nu dipikandung hirup nanjung numpang tanjung Semar Yawi nangun Semar Yawi nangun Siti bentar Kang Puputra Semar kuncung danar wulung danar tah kitu cu naon teh ari wajo kitu ulah waka suka seri muncan apa jati diri si horeng bacaeun nu matak ucu kade pacuan ujang ulah jati kasilih ku junti ulah kalalajoanan ujang nu matak di mana-mana aya ajab ka ieu marcapada ajab naon bae oge ulah waka nyalahkeun pangeran sabab Allah moarek dolim ka makhlukna ja ujang kan tenan ulah telepat teh natrat dina ayat-ayat ujang nu matak eta maha benar Allah dengan segala firman-Na ulah ragu-ragu jeung ulah cangcaya dina ayat-ayat pangeran ditetelakeun yen ieu ruksakna dunya teh ku leungeun-leungeun aja lemah nya cuk malahan para malaikat mah ucu nganahakeun ka pangeran teh dina nalika Nabi Adam bade dilungsurkeun ka bumi jadi khalifah sumohon kumaha kula nah makerek nurun ke Nabi Adam kaluhur bumi sabab seke selerna bakal saling ngocorkeun getih bakal saling paehan taku ayana jalma saling paehan saling serang pararang bae ieu teh ujang geus aya dina skenario pangeran ieu kajadian teh lamun dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa mau ucu sabenerna mah bongan urang kene bongan pola urang kene da bongana geuning loba ngabalieur tina ayat-ayat anjeunna nya cu sumohon seur nyengsang tina ayat-ayat anjeunna keun kitab mah da eta mah pituduh hudan tah ayat-ayat anu nyata cu ayat-ayat nu nyata sapertina di mana aya runtah-runtah di buruan di pipir di solokan da jelema teh tara daek ngomekeun ucu tara daek nyingkahkeun ta eta teh ngabalieur tina ayat-ayat anu nyata tara daek ngoreh-ngorehkeun acan keun bae di solokan batur oge keun bae di buruan batur oge sabab elingna ka pangeran mah di mana wae jeung keur kumaha bae nya cuk di mana-mana sareuseuh kana mata mah urang teh geuwat we singkirkeun ujang sabab eta teh ajab engke na ka itu lamun diantep
dimana datang hujan pan banjir gede teh menat tina sulukan solokan banjir we ka ituna lamun saina neum disayangan reungit temahna demam berdarah urang-urang kene panu ruginya cu tuh gunung-gunul pasir bulistir eta teh ayat Allah ucu gewat pelakan deui anu dimimitian ku pamarentahna dugi ka rakyatna ulah rek pakia-kia babarengan kokoh kesatuan jeung persatuan teh ujang manunggal teh ngamuara dina hiji tujuan nyaeta keur kapentingan negara jeung bangsa gotong royong hirup kumuh babarengan paheuyeuh-heuyeuh leungeun pantai-antai tangan ulah rek pakia-kia nya cu ulah rek pagirang-girang tampian sok urang saling bejaan amal ma'ruf nahi mungkar teh urang pigawe dina gawe buktikeun dina gawe supaya ulah melengkung bekas nyalahan ka ituna da ayeuna mah kumaha teu da ieu jiwa raga teh ucu dikorbankeun kana teknologi cul kana kewajiban urang di lemur anu teu mahna brung-breng init ka kota bari jeung di kota sangsara padahal di kampung oge lahan teh loba pikeun usaha teh ya cu karidaek ngungkul eta teh ayat-ayat pangeran kene eta teh ucu di mana urang boga doma bikang teh marukana lain ayat pek paraban di mana doma beger neangan jaluna pek adukeun lain adu diadukeun eta nana oh dia takkeun gitu apa jadi anakan teh diternakeun tuh lamun istilah kana sato mah dipacekeun we kitu tuh eta teh hartina teh nya eta ngembangkeun ayat-ayat Allah da di mana doma alus mah diaduna pan hargana naik ya cu pan geus nguntungkeun atuh di mana geus riap apan eta teh bisa mukakeun lapangan kerja nu daek ngaritna anu daek ngunyalan hampas tempena hampas dagena anu ngurus anu ngamandian jeung sajabana apana harirup sararea heug digaji nya cu tuh atuh cenah eta podol doma bisa dipake pupuk eta teh ayat-ayat pangeran keneh anu bukti abeh urang teu sangsara hirup dabongan di dunya urang teh aya pangabutuh manfaat teh jang karikadaek tasi kedul teh heuk pek-prek nya lamun urang kedul eta teh sarua jeung ngukut patung nu matak dina lalampahan Nabi Ibrahim alaihi salam mek prekan patung mek prekan arca aya arca teh ngajentul eueuh gawe aya nyatu beuki grepek lain arca nu beuki nyatu lamun urang matung hartina teh aya nyatu beuki tapi urang loba kedul muntangul bedegong pangabutuh gede pek prekan ti ayeuna keneh ujang eta si kedul teh mung ibadah pek prek jadi daek nya rajana tauhid teh kangnya Nabi Ibrahim alaihi salam teh ucuk ulah hirup ku panyukup wae ulah gede ku pamere wae pek cing daek digawe cing daek ikhtiar manuki berkujangjangna manusia hirup ku akalna tuh balantik grapek cu rik-rik gemi supaya gede nyesa saeutik mahi nya cu tak kitu jang ucuk uwa mere beja abeh teu rugi hirup tingali dina surat wal asri
demi wanci manusia bakal pinangi jeung karugian nu kumaha nu moal rugi angin jalma anu iman jeung amal soleh oge anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sabar ai sabar di dieu teh lain ditampiling kudu cicing ditajong kudu morongko digebuk kudu merungkut tapi ngaran-ngaran sabar teh bisa mertahankeun diri tidak sagarupa persoalan anu sakirana mata garugikeun kana diri kaituna ka nagara jeung ka bangsa hartina sabar teh ngeureuyeuh nikreh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapeun mumunjangannya ujang gitu cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok anu buta ke dahar batu cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok tai cak-cak ningang huntu laun-laun lebok ulah nepi ka kitu ujang ta eta teh salah harti ka ituna kawas nu weudahareun ka ituna teh jajang Wa teh apruk-aprukan ieu teh kaleresan dina wengi ieu wa tiasa patepang we sareng warga-warga anu aya dina TV nya cuk di TPI ieu televisi TPI televisi pendidikan Indonesia anu ngagelarkeun seni tradisi unggal wengi Minggu sareng wengi Sabtu atuh wengi Sabtu cenah di dalangan ku Asep Sudarsono wengi Minggu ku Mantep Sunandar Sunaria dibalik di mana teteh bumina Asep Sunandar teh di Jelekong Giri Harja tos ngali aya di Jelekong saeuna Asep Doma cucu ngiksia amuing kadieu kitu ka Kang Jeleing ujang muga-muga we ieu TPI teh jaya salalamina nya cu heeh warga Pasunan Barung jeung KDI ieu heeh siasta jingga ge miluan cenah jadi ieu peserta KDI diganti ngaranna jadi Rita Pila Rita Tila anak dewek teh Rita Tila teh ngawiat teh kitu ka urang TPI urang Bandung pinoan ati sararea SMS kayaknya alah weh nguping-nguping kasauran sepuh neme naon yen TPI teh ngagelarkeun seni tradisi ulah Asep Sunandar wae atuh dalangna da seueur dalang teh Pak Ade Kosasi Pak Dede Amung Pak Cecep Supriyadi eta atuh nono manana Dadan eta Awan Dede Amung sareng Eka Supriyadi seueur dalang teh dalang Apep di Cikampek seueur eta teh wah kader tuh sareng Deden putra Pak Ade eta teh pan nya heueuh engke mah kahareup kana kitu deuleu kitu Pak sabab aya nu ngagarentes ka abdi cing cenah bosen dalang eta wae kitu nya cing cenah gentos engke mah udalang waya kitu halus tak halus ngagupai sok ronjatkeun kreativitas urang sararea dina seni sabab urang teh dituntut salaku seniman teh dina waktu ayeuna teh harus bisa beradaptasi dengan apresiasi gila eta Semar ngomongna
gaul iku kitu teh mah papaing zaman modern kieu dina zaman era globalisasi model kieu zaman teh era heuh dina alam modern ayeuna wayang tetap wayang, tradisi tetap tradisi, tapi kreativitas mah terus tiada hari tanpa inovasi. Oh ya iya, anu ulah dirobah mah Quran. Sabab eta mah dawuhan Allah. Margi ai bener teh kapan aya bener ceuk Allah? Eta mah mutlak, dogmatis, absolut. Mau bisa diganggu gugat deui aya bener ceuk falsafah, aya bener ceuk ilmiah, sudut pandang teh aya bener ceuk suara mayoritas, ceuk umum teh dengan suara mayoritas hasil musyawarah mufakat teh tuh ha geuning eta kitu Pak. Daerah atau dina zaman kieu teu bisa nuturkeun mah. Apaan urang teh kudu bisa ngigelan kendang. Eta zaman, ada zaman malah di kendang. Dan untuk digelan mah kendang. Itu. Ya Pak, heeh. Jeung ulah poho dikana seni urang seni tradisi teh ya. Ayeuna TPI teh di Jakarta, kenapa TPI memanggil seni tradisi dari Bandung? Coba dari Jawa Tengah, apaan itu teh ikut melestarikan seni budaya kita. Bapak tadi bicara, Bapak tadi bilang martabat satu bangsa bisa diukur oleh budayanya. Kalau budayanya rusak, rusaklah bangsanya. Itu kan? Apalagi di Indonesia ini kesenian tradisi itu kan banyak, beda bahasa, beda suku, beda bangsa, beda-beda budayanya, beraneka ragam. Ya beda provinsi pan beda budayanya, pada itu bisa diangkat teteh, nya ke permukaan. Nanti turisnya akan juljol. Dari situ dari sana berdatangan, apakah itu turis wisatawan mancanegara atau domestik? Geuning apa siling domestik teh naon? Domestik anu sok dipake ngabeureman bibir. Nah, lipstick eta mah sajurig. Tuh. Iya. Kan kalau datang wisatawan dari mancanegara itu aset ke negara kan, maka perindahlah kampung kita ini, desa kita ini, kecamatan kita ini, hutan-hutan ini, lestarikan lagi, jangan sampai memalukan turis-turis kalau pulang ke negaranya membawa kesan yang jelek, hutan habis, burung-burung kagak ada, limbah-limbah banyak, kan malu. Banjir di mana-mana, kan dia kapok, tidak akan ke sini lagi. Iya. Tuh, turis itu akan bicara di negaranya. Nanaonan teteh, jek turis. Itu. Bukan ketawa loh. Iya. Seni tradisi ulah poho jang. Akar budaya. Ulah poho karena pupuh mana si dawala naon Pak reka mana urang teh ngadunungan teh Pak ayeuna mah urang ngeureuy teh kieu di mana aya nu beunghar buruanana barala urang sapuan ku urang nu balana sapukeun di sapuan mah nambah bala atuh disapukeun buruanana barala atuh urang koren yukut-yukutna pagerna ngaplek urang pangomeankeun ulah kungsi dititah jang atuh aya we nu mere tampanan eueuh ulah maksa
ada piraku mereda tak itu da cirina manusia mah kitu cu daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labu mere kanu daek nyangan kanu poekeun sidik tableg amanah patona urang mah manusia anu ngabogaan hak ari hak manusia teh nyaeta nafsuna mutmainah rodiah mardiah jeung kamila kadieuna nyaahan dedeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labu mere kanu daek nyangan kanu poekeun nganter kanu sieun jang jeung ulah poho cek dewek teh tadi tradisi omat pupuh tah lamun dek diajar seni kudu apal heula pupuh aya 17 na teh pupuh teh sok apa sering nya kitu saeutik-eutikeun mah da baheula mah abdi keur di SD mah ku bapak guru teh nya nanti asmarandana baheula mah aduh teuing nasib kuring maka manusia teh teuing nyiksa teh nepi ka kitu henteu beurang henteu peuting cing naon eta pangkur Mas Kumambang sia nya Mas Kumambang teteh lain Mas Bangbang tah ieu ku dewek ayeuna budak letik bisa ngapung babaku ngapung ti peuting nuriling ka kalayangan neangan nu amis-amis sarupaning bumbuakan naon bae nu kapaanggi cepot tenda biru aduh kinanti 100 keur silaingjang da wala oh kinanti halus teuing tu Japati buluna bodas lir kapas lucu talanan telenen ngajeketan ujang aman jeung teu eureun-eureun disada kur wok-wok kur geruk-geruk sing horeng teh menta parab kinanti asmarandana 100 ring da wala ceuk bapak tadi kinanti nu kitu teh udah kletik bisa ngapung eta oh eta lampah beunteur ku urang ulah ditiru odoh barang hakan cacing ngarengkol disantok teu nyahoeun di jero aya useupan sinyur toba pucung ya sia teh ujung nyungcung teh pucung jurig nah sia teh kabina-bina teuing padahal yeuy lamun dietakeun deui da ayeuna waktu pelajaranna eueuh nova kanu kitu teh oh da eta tuh da di lemur teh galah sonah bubuyan congkak sasalimpetan teh geus eueuh sorodot gampleng tuluy ning patongong-tongong syukur dikait-kait parepet jengko jajah kean kedempet ojek jejeretean nya ayeuna mah digenti barudak teh ku PS nya jimot anu sok di Paraban teh gini oh nya eta we film-film oge aya nama Tinky Winky Doraemon Satria Baja Hitam Power Ranger jadi nu apana teh nu kararitu we nya Keras Sakti padahal pan di urang oge aya anoman nya
dina kahakanan geuning dina bungkus kahakanan padahal entong make jeung gambar-gambar deungeun ngese gambar sepot lamun di Jawa Tengah gambar bagong gambar Gatot Kaca nu bisa ngapung heuh eta kahayang gitu kahayang rajeun ditapelkeun aing dina bujur treuk we eta pengusaha di urang mun urang mah cing bisa adaptasi jeung kaayaan daerah aing mah cicing di Jawa Barat ulah jadi jelema munafik ari hirup di urang Sunda loba diparaban ku urang Sunda grepek ai kebudaya deungeun ditaplok-taplokkeun supaya nyerep ka bangsa urang jadi ciri lain ulah pek wae abeh temong ieu daerah Sunda ieu daerah Jawa kahayang teh kahayang gitu menang ari kahayang paling untung di kokol akan aduh ampun tak itu deuleu jang wayahna dina waktu ayeuna urang ulun ku maula saha wae ayeuna mah anu beunghar anu kaliwatan ku imah urang atuh betah wae urang tuluykeun jeung urang tepikeun ayat-ayat pangeran ka maranehna amal ma'ruf nahi mungkar teh ujang da kitu ulun ku maula dewek kaunga tempat teh nyaeta nganepikeun ayat-ayat Allah bisi pajar bohong bisi pajar eta bisi ku maranehna engke heuh ai geus ditepikeun onaman ai geus kadenge onaman apan moal nyalahkeun ka pangeran ngagugu atuh syukur da urang mah kadar nepikeun ngan omat tina cara nepikeunana lamun teu digugu ku batur ulah amak keun bae da urusanana da paksaan urang mah ulah teu nepikeun wungkul da eukeurna tah mah nya eta mah kitu kade saulah maksa kade paksaan euy kapan aya jalal kamal kohar jalal jamal kamal kohar keagungan keindahan kesempurnaan jeung paksaan nya kudu we paksakeun tak ku sia heula paksakeun pigawe ku pribadina sabab naon ulah ku dakwah wungkul tapi kudu prak jeung amalna leuwih afdol ilmu teh lamun diamalkeun gitu ku sorangan heula ke di mana karasa nikmat ku sorangan batur naluturkeun iya nya sabab cek pangeran oge aya nu leuwih alus tibatan dakwah naon amal dina amal dina gawe sagala rupa ge gitu paksaan dari dinya deuleu nya dola ieu dunya teh bakal kiamat heuh boh kiamat gede boh kiamat leutik aya bejana cenah di Sumatera Utara seueur anu korban gempa di Aceh sareng gelombang tsunami karunya dulur-dulur urangnya Pak ngumatak sok salurkeun boga rezeki teh ngan kade bisa anu datang ke kampung-kampung minta sumbangan ke tsunami bisi lain suudon bisi teu ditepikeun ku manehna bisi eta teh naon hartina teh oknum penakalan nya dijieun kasempatan batur mah nyumbang ieu makalah nyumputkeun eueuh hati nuranian manusia nu model kitu nya heukeun bae lainkeun bae panyarekeun karunya da ajabna mah ka urang bakal karasa teh nya itu hayujang urang ini jang ai dewe kakat kuku teh sok bangkrut teh mode ngukut hayam ngukut domba ngukut manuk ai kitu atuh nu kacida pisan minang diganti mangukut babu loba pisan hamana atuh da nya ganti aya mah kukut kakat ulah kakat kukut
di bejaan atau da bejaan kumaha teh lamun urang ngukut domba anu buntel mayit tong dikukut buntel mayit teh kumaha tuh da kudu nyaho kana caturangga domba beda sia geus nyaho kana domba mah apaan beja ieu oge ti jangbaran kumaha ai buntel mayit teh dina buntutna ku kulinciranana bulu nu luarna teh kaluhur etana teh jocongna teh lamun bulu nu di jero buntut tah kaluhur tah eta disebutna sorong padung sorong dayung sorong padung sorong dayung mah lagu tah eta ulah dikukut ulah tuh sok saya saruakeun jeung nu aing caturangga domba aing terus naon deui kukulinciran dina tuurna we ulah teh ulah dikukut talamun urang dek nernak domba tuluy aya domba banci domba nyala wading mah kukut tah mah bakal baranahan urang kaituna lamun ukut eta keuna nepi ka sapaehna cenah cek caturanggana silih ge karek cenah bakal mawatis paniisan teh kaituna teh atawa domba turun tangis nu turun tangis teh kumaha kukulinciran dina di deukeut cucungikna lamun disebut bieu teh turun tangis lamun turun tangan mah di mana-mana urang aya kariweuhan teh di dinya pipilueun ngaamankeun turun tangan teh ai domana kemana pan dipencit ai turun karanjang tah eta domba teh dibawa diasupkeun kana karanjang nah cek dewek teh asa beuki ngacoy teh euy dan nanya teu cereung tah bandingkeun jeung dewek sok sia nganakeun domba nu alus kumaha cek ciling nu jalu reng-rengan alus tanukna kita tah jadi hamin domba teh nu hamin nya pantes satu domba alus aya minang hamin mah da loba tumpeng obat anu hamin teh kitu tah nyono ka hareup malik ka dieu teu ngadempet kana beuheung dinya kitu lele paeh rupana aya lele koneng anu kacida pisan mah ulah dikukut mah domba mah anu tanukna lele wodeh alus tah ina cek aing kumaha domba alus nu kumaha domba jalu nu alus nu kumaha hiji nu sidik alus mah anu tanukan domba jalu mah tanuk jeung kanyut nu tanukan dua kanyutan domba jalu ieu jeung nu hirup pang nama kitu jeung domba teh anu hirup gerapek da eleh we eta mah kabeh oge nyata tam heueuh tak kitu mikir teh kudu dipikir badi jeung teh itu jeung di mana-mana diadu teh munurna waduh ngebat panjang domba teh seperti di dia domba tah ieu domba ditepungkeun teh jok kitu we nya tuh kana pilar teh kana eta kana galar ka gedung tuluy majuna henteu maju kumaha balik dewe ka itu ini goblok terusnya balik ke kandang nu nganterkeun ke ngongkos mah kumaneh nah gua gelo caritakeun domba eta tah kitu tah eta teh domba alus kumaha awet mulus ngelehan maneh teh ai jelema nyaahan deudeuhan welasan asihan alus heuh eta teh domba teh kitu sapertina sileung ieu domba ieu kitu tah munut dek diadu teh karunya lamun ditenggar ku aing nyerieun mending balik hade ka domba kitu teh deuleu ayo
lo batin ngomong orang baralik ah. Aduh ampun. Kolotin. Orang di Bandungan. Boro di Bandungan ku aing. Murid Mang Ibing saya teh mah tuh da. Ayo jangan.